Ayeuna simkuring sabarakanca ngopi asal kali menuju istirahat di Depok FM Malaya. Dia kegiatannya menuju uang bersama. Saat arurang istirahat di SK Malaya, arurang salajengna ayeuna badena perjalanan ka Jogja. Insyaallah sakedap deui pada dilanjutkeun. Tepang deui di pemakaman kakamutan. Harusnya ke wawu. Ayat di Masjid Al-Ghari. Di Masjid Al-Ghari ayeuna abi jeung Novi jeung Jalih keur istirahat ayeuna. Sareng si Remon jeung si Ahmad keninjau sama peragi itu naon susu jahe kami handet guys. sareng abi nu panitia kali dia aya kali aya Rijal aya Aldi. Arurang ayeuna nuju istirahat di rest area nyata di pom bensin. Sekarang atos ngalaksanakeun netepan isya sareng magrib anu di jamak akhir. Salajengna sakedap deui arurang oge bade ngalajengkeun deui perjalanan. Ya. Kewe kantosan di Rambutan. Yuk. Ayeuna teh tos nepi di Adventure Restoran Orangutan. Arurang teh tos nyampe di jam 1:30. Tadi dia teh barade marandi. Alhamdulillah ayeuna atas kebaikan ka mana gitu? Orangutan Restoran Adventure. Ya. Pada ngatos makan tadi atas depan sareng istirahat sekedap. Ya, sareng ganti baju oke. Ini teh pesan tua. Guys.
Mantap jiwa. Raja Baraja. Asik. Memang bubuk tomat. Uang mana? Ini sarang abdi kadeka Candi Borobudur atas maaf yang aja tinggal pelanggan. Baik deh sarang abdi Novel dia. Abdi asal aja kali. Ayeuna arurang sarang hiji di area pesisir Candi Borobudur. Sakedap deui bari diteruskeun ka mana? Acara Inggris berarti. Sing lan ya. Ka candi. Jadi yang bawa ka mana? Suasana di dia sos rame. Kayaknya sakit tuan. Penak deui di perjalanan jalan. Kumaha perjalanan tuh? Mantap, ayo berangkat Candi Borobudur. Asik. Naik. Yuk, gas sedang berada mau ke Candi Borobudur sama bapak. Sama bapak. Anak-anak screen itu semua di belakang. Anak-anak ya. Jadi sekali. Ya, bisa kayak gitu loh, betul ya. Para pengunjung tidak diperkenankan untuk membawa berbagai jenis makanan, buah-buahan, alat tulis seperti jam, kapur, spidol, dan sejenisnya. Juga tidak diperkenankan untuk membawa berbagai jenis senjata tajam dan berbagai jenis Sarang kurang ngopi adik dia. Sarang arsal di dia. Iya, di Pangkar aya gali. Arurang ayeuna dek perjalanan ke mana? Oke. Ke Candi Borobudur. Kali. Ke candi. Ke candinya. Candi. Kewe. Nama perjalanan lumayan panjang. Skip way-nya. Oke. Penak deui terus di lokasi candi. Yuk, mantap. Ya, itu mah penangkal petir. Aduh. Nah, itu penangkal petir sebenarnya tadi. Coba tuh vlog itu. Mau apa sih? Nah, itu penangkal petir. Petir. Naik kalau dari mana? Abi boleh. Boleh kalau ini sore Iya, orang ke candi. 200 meter deh lah. 400 meter. Jauh-jauh tuh. Asal. Sakit tuana. Cari. Iya dah. Boro. Sanu motona.
Arurang enak terus di luhur candi hampir ka puncakna. Puncak candi aya di payun. Puncakna teh. Di jeung Arurang nope di dia Arsal di dia enggal. Kali muter-muter Candi Borobudur sih di Palidieu lantai 2. di Palidieu ya ngomong Inggris gitu di zaman Kiwari panginten peninggalan sejarah anu masih keneh diieukeun sejarahna Arurang di dieu Ulang ke insyaallah orang bisa gitu. Insyaallah siap peninggalan sejarah di candi puncaknya tuh gunung-gunung hongkul gunung-gunung Candi Borobudur dikelilingan candi gunung Merapi, Gunung Sumbing, sareng Gunung Sindoro. Bener tuh? Hah? Gunung Sumbing, Sindoro, Merapi. Mantap yo. Dina alurang atau rengse di Borobudur Ya. dilajengkeun kana jeep bade Jumatan heula. Jeung kita bade naik ke Gunung Merapi. Di sini ada gajah. Kado ayunan tos nepi di Lavatur. Ayeuna teh bade naik jeep. Nah, di naik jeep ieu bakalan naik ke puncak gunung yang di sebelah sana. Tentang jadi bahasa Indonesia. Sorry. Ayeuna nuju ngantosan bade dilajengkeun kegiatan selanjutnya nyaeta naik jeep ka Merapi. Merapi melakukan kegiatan road trip ya. Sebelum kalian melakukan semangat sudah makan siang semua ini, nanti untuk pet itu harus hati-hati ya, dong. Karena apa? Jangan sampai jatuh, nanti tidak bisa dicari lagi, oke? Saya umumkan sekali lagi kalau dompet HP itu tidak tanggung oleh driver. Sekali lagi, SMA Majalaya Bandung. We are student, we are Semaja, the best, yes. Jakarta. Istimewa. Mari Jan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia sareng Arsal jeung Novi. Sareng Novi. Iya aya Novi Aditya. Dina urang OTW keun ka mana? Ka Merapi jeung Merapi. mantap. Di Di trek perjalanan airang balik deui nya. Oke, siap yuk. Yo. Lanjut.
museum kopi naon tadi teh? Museum Kopi Lost Memory. Lost Memory kan? Nah, museum Lost Memory. Nah. Bawa Ayo. museum Tinggal yang memori yang hilang. Oke ya. naik teh aya peninggalan sejarah jalan keluar begitu kan ayeuna masih Untuk di sebelahnya itu ada yang dikasih figura, itu jam bukti waktu Merapi melakukan erupsi di tanggal 5 November, tepatnya kurang lebih jam 12:15 menit. Itu asli bukan settingan, itu real. Jadi pada waktu itu pukul 12:15 menit kampung Petung ini tersapu barunya lewatnya awan panas. Jadi waktu awan panas lewat kampung Petung ini tepat pada pukul 12:15 menit di tanggal 5 November, tepatnya hari Jumat tahun 2010. Coba eta tragedi tentang eta yang nangis. Abi mah kompres. This is my castle. Di batu alien. Nah, harurang teh ninggali namina batu yang kos manusia we yang binatang gitu. Yang ayeuna mah ka Sinopi heula we nya prologna. Oke. Ada kemana? Indah jer. kudu gas ke. Saya di Buker Kaliadem sareng arsal di dia jeung orang nyaeta Nopi jeung Gali pada asup ka Buker Kaliadem. Bisa ditinggali. Nih, ayo langsung lihat aja yuk museumnya. Di bunker
Kali Adem. Kali Adem. Tuh. Mantap. Apa nama rame mantap. Oke, kembali lagi ya. Perjalanan mantap sekali. Nani? Beres di bangkar naon tadi teh Kali Adem. Aya nata suka pada unggul pangentan dia trekna. Atau pada dijepurkeun ya. Nyaris penak deui diangkatnya. Siap. Base. Wah, mantolan kurang ajar. Tira sabi nga deh. Mana sana? Tiris mantul, baik oh ya batu jeblok. Masa kami kami tadi. Kemarin tiris. Iya, itu terus saya. Itu. Ka mana Bu? Malioboro. Mantap lah. Tapi rapli bedog. Ya, kopi rantai. Ya, mantap ya. Arsal dereden. Dereden. Balik deui di Malioboro nya. Oke. Asalnya. Ya. Yo, ayeuna arurang menuju di Malioboro. Ayeuna arurang neangan kuliner. Panaman neangan tempat-tempat anu mantap. Yo. Diteruskeun ku arsalnya. Tak ada ayeuna arurang posisinya di kamar hotelnya salami sawangi arurang terus amang di Malioboro pas bobowangi ayeuna arurang persiapan bade mulang deui serta acara mulang bade ka balanja sareng ka museum Demata hiji Demata 2 dualik da aca sareng aya deui nu sanesna tanya arurang pas beberes tuh ayeuna pokona mah bade lanjut deui berangkatna. Ayo.
alhamdulillah ayeuna tos rengse di Museum The Arca sareng di Mata dilajengkeun ka pasalajengna nyaeta Dewalik. Dewalik. Terus aya DV Bapia di sini di dia teh ayeuna baru orang belanja Bapia ya makanan ringan tinggal biru. It's just yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything. Ayeuna tos aya di pantai Gladi di dia teh arurang bade parotos ngabadikeun momen